Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Lajengkeun wa makna asyhadu alla ilaha illallah sareng ari maknana asyhadu alla ilaha illallah eta anta'lama yen tang yakinkeun anjeun wa ta'taqida yen sareng nekadkeun anjeun wa tu'mina sareng imankeun anjeun. Mana euy teh wa mana watu mina watu sodiko sareng ngabenerkeun anjeun bi ayakula kalawan yen tang ngucap naon kolbu ka hate anjeun roditu. Tah jadi lain syukur ucapan nungkul ngayakinkeun nekadkeun ngimankeun ngabenerkeun sapertikeun ayeuna na hate teh ngucapkeun urang roditu ridho abdi teh an ay annausanya na kalakuan jeung tingkah ay alhalu tegasna tingkah wasa'nu jeung kalakuan lama budak eta lama budak teh di pangeran nu hak diibadahan eta mawujud bihakin kalawan sabenerna ay bimuto bikin tegasna ma anu akur lil waqi kana buktina la ya jujuh teu meunang naon inkaruhu inkarna itu mutobik sabitun eta tetep fil wujudi dina ayana illallahu angin Gusti Allah al wahidu anu teu aya jujna anu hiji atunya al ahadu tur anu teu narima kabagi-bagi alladzi anu hiji keneh alladzi anu la yatajaja'u anu teu aya jujna itu ladi la yatajaj mana la yatajaja'u anu henteu aya jujna itu ladi walayan qasimu sareng teu narima kabagi itu ladi pahuwa maka ari itu ladi eta wahidun hiji pidatihi dina datna itu Allah ladi wasifati jeung sifatna Allah walayahilu sareng teu menggon itu Allah pimahalin dina hiji tempat dina tempat walau manya teu butuh kana tempat ya al awalu anu ti heula ay alladzi anu labtidaa anu teu aya mimitina eta maujud liwujudihi kana ayana Allah al qadimutul anu langgeng ay alladzi anu la yakunu teu kabukdosa naon wujuduhu ayana itu Allah eta min ghairihi tina salianti Allah. Jadi ayana Allah teh lain ku pedah ayana nu sejen nu ngayakeun Allah mustahil di Allah mah al qadim teh ti heula we al hayyutul anu hirup al qayyumutul anu jumeneng kalawan datna ay alladzi anu yakumu anu jumeneng itu ladi binafsi kudatna itu ladi wa yastagni sareng butuh teu butuh itu Allah teh an ghairihi tina salianti Allah wala ya ta'alaku maka teu cumantel naon qawamuhu kiwamuhu jumenengna Allah bisain kana hiji perkara wa ya ta'alaku sareng bahkan cumantel bihi ka itu Allah naon kiwamu kulli syai'in jumenengna tiap-tiap perkara. Jadi Allah mah teu butuh kana tiap-tiap perkara teh baligda perkara urang nu butuh kadat Allah al baqi anu tetep ay alladzi anu la yazulu anu henteu leungit itu ladi ba'da panain dina saenggeusna ruksak rupana il khalqi dina saeusna ruksak na sakabeh makhluk aya ada imutur anu langgeng ay alladzi anu la tughayyiru anu henteu ngarobahkeun huka itu ladi naon al auqatu moal ruksak ku zaman Allah mah tetep we kitu wal al khaliqu tur anu ngadamel ay mujidul makhluqati tegasna anu ngadamel pirang-pirang makhluk allati anu hiya ari itu lati eta al aqwanu pirang-pirang anu maujud minal adami tina eueuh. Jadi nya nu ngadamel kana sakabeh makhluk anu mana eta makhluk teh nya eta anu aya tina sanggeusna eueuh. Ari Allah mah aya tapi ayana teh aya teu aya mimitina nya. Ari urang mah kan aya sote aya mimitina. Ar-raziqu tur anu ngarizkian ay al-qasimu tegasna nu ngabagi-bagi likuli hayyin kasaban-saban nu hirup ila ayamuta nepi ka yen maut itu kulu hayyin
maka na perkara yakumu anu nangtungan itu emak batinahu kana batinna itu kulihayin wa dohirohu sareng kana dohirna kulihayin minal yakini tina yakin wa ma'arifi sareng tina ma'rifatna wa maskani sareng tina tempat cicingna wa malbasi sareng tina pakaian wa kuti sareng tina nu dialap kakuatan wa ghairi dzalik sareng tina salianti itu madkur al alimu tur anu uninga ay alladidat alama anu uninga huka itu ladi ilmuhu ari uningana itu ladi eta ghairu mustafadun anu bisa dialap faedah maklumatuhu ari anu diuningana di itu ladi eta mah perkara lahan eta tetep kana itu maklumat min nifadin tina pirang-pirang tina beakna min nifadinnya jadi nu dikanyahokeun ku Allah jeung elmuna Allah moal beak ku sakabehna makhluk moal loba keneh anu teu diuninga ku urang ti ayana dat Allah jeung dadamelan dat Allah di al qadiru tur anu kawasa aya Allah di anu lam yamtani anu henteu kacegah alai ka itu ladi naon jalilun kaagungan wala hakirun sareng henteu nyegah kana kahinaan al fa'alu tur anu loba migawe alima kana perkara yuridu anu ngarepkeun itu Allah kana itu emak aela yujijuhu henteu ngapeskeun hukana itu emak naon syai'un hiji perkara yuridu anu ngersakeun Allah kana itu emak wala yamtin tani sareng teu nyegah minhu tina itu Allah naon syai'un hiji perkara tolaba anu nyupri itu Allah kana itu emak teu aya be mun ceuk Allah kun pasti payakun gitu ma ari perkara saanu ngresakeun sa Gusti Allah kana itu emak wujudahu kana ayana itu emak eta kana pasti bukti itu emak wujida dipanggil itu emak wa ma sareng ari perkara lam yasha anu henteu ngresakeun Allah wujudahu kana ayana itu emak eta lam yakun moal aya itu emak aya lam yujad tegasna moal kapanggih itu emak wala haula sareng teu aya daya upaya pikeun ngalakonan bakti ka Allah eta maujud aya la kudrota teu aya pangawasa eta maujud wala harokata sareng teu aya barobah eta maujud wala kuata sareng teu aya kakuatan eta maujud pikeun nyingkahan maksiat ka Allah eta maujud aya wala istitoata teu aya kawasa eta maujud illa billahi sadaya oge angingku pitulungna dat Allah al aliyyi anu maha luhur itu Allah ay ar-rafi'i tegasna nu banget luhur ar-rafi asyani anu tingkahna al adimi anu agung ay al jalali tegasna agung al kabiri anu agung mausupun tur anu kasipatan bikuli kamalin ku tiap-tiap kasampurnaan la ya'lamu anu henteu aya nu nyaho hukana itu kuli kamal saha ilahu wa angin dat Allah kal hilmi seperti boga sifat hilim wal judi sareng bageuran wa ghairi dalik sareng saliyana hilim jeung jud wa kasifatil ma'ani sareng sapertikeun sifat ma'ani wa yaitu sifat ma'ani teh al qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was sama wal basar wal kalam munajahun tur Allah manu dibersihkeun aya mubarun tur anu dibersihkeun au mubaadun tur anu dijauhkeun an kulin naksin tina saban-saban kakurangan wa sareng ari itu kulin naksin eta arrodilatu sifat-sifat anu hina kal ama sapertikeun nolong wasomam torek wa kulima sareng saban-saban perkara putironu dikeretekeun itu mabil bali dina hate min sifatil hawadisi tina pirang-pirang sifat anu anyar laisan teu aya kamisli eta tetep ka itu Allah sapertikeun tu Allah aya Allah tegasna Allah naon syai'un hiji perkara oge teu aya nu nyarupaan sapertikeun Allah aya mungkinin tegasna mah anu kongang anu mungkin sawaun eta mah akur bae kana kabuktesan mungkin eta mawjudan nu aya au makduman atawa nu eueuh wa huwa sareng ari itu Allah eta as-sami'u anu nguping lil aswati kana pirang-pirang suratnya nya da Allah nu ngadamel sora wadawati sareng ka pirang-pirang dat da Allah nu ngadamel dat bila udunin nguping na teh bila udunin teu aya cepil urang mah nguping ku cepil al basiru tur anu ningali lidalika kana itu sagala rupa
bila ainin tengah ngepan soca dalaisa kami saya ningalina Allah tengah soca bahwa mangka ari Allah eta al qadimun qadim ay Allah di anula awalanu teu aya mimitina eta maujud lahu ka itu Allah palam yakhluk maka tengah dama Allah anapsahu kana datna itu Allah wala khalaqa sareng teu anu ngadamel ka itu Allah sagoiru salianti Allah Allah mah aya we ayana teh kalayan aya urang mah ayana teh pedah diciptakeun Allah mah henteu wa masareng ari perkara siwahunu salianti ma eta hadisun hadis yanti Allah nya salianti Allah eta hadis aya mawujudun tegasna manu aya ba'da adamin dina saenggeusna eueuh ayana teh eueuh heula eta teh hadis wa huwa sareng ari Allah eta al khaliqu nu ngadamel li jami'il kainati kana sakabehna pirang-pirang nu aya wa masareng ari perkara siwa salianti Allah eta makhlukun makhluk lahu pikeun Allah taala anu didamel lahu ku Allah taala wa kalamu sareng ari dawahan Allah eta qadimun anu qadim aila aula teu aya mimitina eta maujud lahu kana itu kalam qadim wa haqiqatuhu sareng hakikatna itu kalam qadim la tu'ropu eta teu dikanyahokeun itu hakikat lana kurang sadayana kasairi ae baki sifati tegasna sasana pirang-pirang sifat Allah subhanahu wa ta'ala min sifatil ma'ani tina pirang-pirang sifat ma'ani fa innaha maka sanyana sifat eta qadimatun anu ti heula wala naripu sareng teu nyaho urang sadayana hako iko hakana pirang-pirang hakna itu sifat li annahu karana sanyana Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala eta mubayyinun anu ngabedaan ay mukhalifun tegasna nu nyulayaan li jami'il makhluqati kana sakabehna pirang-pirang makhluk bidati dina datna wasifati sareng dina sifatna wal af'ali sareng dina pirang-pirang padamelanana tah eta hapunten bilih aya lepat hapunten teu kaeng hilap like sare subrek hatur nuhun wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.